dicarioskeun yen urang bakal hudang ti kubur. Kalakan nanyakeun mayyuhil idzama wa hiya ramim. Saha anu bisa ngahudangkeun belulang tulang dan jeung tulang ari eta tulang teh romim rapuh. Tahu apa itu Terang rapuh, Bu. Ya. Begitu lamun dicekal oke langsung moro rek saha nu bisa ngahudangkeunana. Cek akal manusia itu tidak mungkin cek akal manusia. Ya, tapi munggu Allah. Maka Allah miarang ka Nabi, Allah miarang ka Rasul sangkan ngawaler kana pertarosanana atanapi kana cariosana jalma nu teu percaya kana bakal hudangna ti alam kubur.